Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuharrimunna ma harramallahu wa rasuluh wala yadinuna dinal haqq. Perangan ku aranjeun kabeh jelema-jelema anu teu beragama kalawan agama anu haq, agama anu antep, anu tetap jelas nyalin ke agama-agama lain, yakni agama-agama di luar Islam disalin ku agama Islam. Jelema nu teu beragama Islam perangan. Mantap istimewa amat baheula zaman para aulia Allah di kerajaan-kerajaan abang agamana Hindu, agamana teh Buddha, leleus lalaunan, Masya Allah karim. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat tunduk kabeh ka para aulia Allah. Tinggal sisa-sisa saja tadi anggap tararunduk kabeh beragama Islam. Terus kebelah dia merdeka, sampai merdeka pondok-pondok pesantren teh ambalaya. Anu Belanda terus datang setiap pondok pesantren. Belanda ge heranin loba nu arasuk Islam Belanda ge di pondok pesantren teh ulah dikira urang nyaritakeun jajahan penjajah Belanda. Loba nu arasuk Islam maju kawin di Indonesia nu diberi hidayah ku Gusti Allah ambalaya. Di urang teh atuh 2 abad dek nanaonan toh kabelah dia merdeka, alhamdulillah. Pondok pesantren luar biasa. Kuari nu neuk ngarusak pondok pesantren teh bangsa urang kene anu katumpangan ku si eta aslina nu ngembangkeun agama teh saha. Legit-legitkeun kuari sejarah wali-wali Allah teh deuk dileungitkeun supaya ulah aya jelema kepercayaan ka para wali-wali Allah teh ditangkeun Wahabi ka urang teh. Geus pugu diteliti siga nu bagus di berbagai universitas meneliti tentang itu naon ngaranna kuburan pasarean dan batu-batu. Teliti ternyata dibelok-belokkeun. Nah, ieu pembelokan sejarah para aulia Allah, wali sanga dan lain sebagainya geus mulai kudu kapalin mah kudu apalin salah ieu nek sanu ngabenerkeun ka hareupeuna. Jandek dieuweuhkeun sejarah para aulia Allah teh. Eta kan secara teori Allah Maha Kawasa. Eta mah sakadar kekhawatiran be teu urang. Ai kabelah ditubaan tuja kabeh geus aya ti qada Allah. Urang lamun ingat ka qada Allah teh ilmullah bikulli basa yajri. Ilmu Allah karena setiap perkara anu bakal berjalan minal kaun di bumi ayeuna mustakbalan geus ditulis di qada Allah. Kuari ketika pelaksanaan ngaranna qadar wuku hadzal ladzi ta'allaqa ilmullah. Kuari sesuai jeung ilmu Allah di qadana kuari berangkat. Urang diuk di dieu horeng di qada Allah na geus aya tulisanana. Minggu tanggal sekian bakal ngahadiran geus teu aya sautak setik acan nu berbeda. Geus bae barang urang geus beres ngaji ieu. Qada Allah bakal naon ka hiji-hiji jelema balalik ti dieu teh sesuai jeung nu aya di qada Allah. Eueuh nu kaliwat setik-setik acan ka jarum-jarum potong geus aya tulisanana di qada Allah. Urang lahir tanggal sabaraha, maot tanggal sabaraha geus aya di qada Allah. Kemudian pagawean urang sapopoena, pamajikan urang, dagang urang, tani urang, muriang urang, sehat urang, ka dokter urang, ka kiai urang dan lain sebagainya. Kabeh geus aya tulisanana di ditu. Masya Allah. Eueuh nu kaluar ngaranna qada di zaman azali. Kuari mangan sakadar injaz teh pelaksanaan tulisan nu aya di qada Allah. Mantak dikhawatirkeun ieu si urang akhir urang teh husnul khotimah apa henteu. Ieu nu paling dikhawatirkeun lamun bisa dideuleu mah di qada Allah na pan teu gadeuleu tah urusan Allah. Sedengkeun layarudul qada ila doa ka mana talumpatna tah anu bisa nolak kana qada Allah kecuali doa. Pan qada Allah sebisa ditolak ku doa. Qada nu mana? Nu mantap qada teh kabagi-bagi.
Nah urang lamun nyaritakeun kos kitu kuari siga nang urang padahal manang qada Allah. Nah di dieulah tergantung tingkatan jelema. Lamun tingkatan jelema di syariat berarti penuh ikhtiar, diganjar. Ketika naik kana thariqah disederhanakeun ikhtiar teh kumaha Gusti baheula aya ikhtiarna tapi bergantung ka Gusti Allah, aya ikhtiar tapi bergantung ka Gusti Allah. Ketika ikhtiar geus eueuh berarti ka hakikat nyanggakeun sadaya-daya. Tah eta lamun urang geus datang ka hakikat, eueuh nang urangan kabeh ge nang Allah. Tah lamun geus nang Allah kabeh geus jana ge kumaha perintah Allah bae. Nah, lamun berjuang dipimpin ku Kangjeng Rasulullah, informasinya langsung ti Gusti Allah, datang malaikat Jibril atau langsung wahyu datang ka dirina. Ginaheun sebab langsung ti Gusti Allah. Ndek turun pembantu malaikat Kangjeng geus dibejaan, bakal menang na geus dibejaan, bakal anu na geus bejaan, geus teu cangcaya urang babarengan jeung Kangjeng Rasulullah pasti jasa. Ngeunaheun Kangjeng Rasul teu aya para sahabat sarua dibere keistimewaan ikhlasna datang ke hakikat informasi langsung melalui ilham kabelah dia tabiin masih hebat asba tabiin kadina makin eueuh nu bisa komunikasi jeung Allah sebab henteu hakikat ngan sakadar syariat mah hitung-hitungan doang ai hitung-hitungan hukum mah engkeuna debat cak ieu meunang cak ieu henteu cak ieu hayu cak ieu henteu cak ieu atuh tah mah moal beres-beres syariat besalilana kos kitu bae. Nu mantak dina kitab lage mimiti kudu kabelah dieuna aing teu mah masalah kabeh dah kil pikih teh kos kitu teh ngaranna. Nah lamun geus bersyariat mah lain deui hitung-hitunganna lain hitung-hitungan syariat tapi kumaha Gusti Allah teu dibere nempo ka Lauhil Mahfuz cuman informasina akurat dengan pirosatul mukmin leuwih tajam tibatan pedang kabelah dituna hakikat mantak nya mah aya aturan teu jadi ka anu teh embung ka anu teh siap ka anu teh perang ge kitu keneh perang di zaman kamari ieu di zaman Belanda urang ngalawan Belanda jeung ahli hakikat ngeunaheun pemberangkatan ulah waka heulana tunggu sakitu ditu geus dirange kae heula ulah waka encan aya informasi ti ilahi ti Gusti Allah. Ketika informasi ti Gusti Allah berangkat berarti kan izin Allah na ta ieu nu hese urang ge kuarikan dek jandung teh masalah ngan izin Allah apa izin nafsu lain dehem tolol teh budak itu laku langsung ngadehem ieu izin nu hese ge izin Allah apa izin nafsu. Nah lamun urang geus izin Allah mah tuh masalah aya awewe bu masyaallah nya masal dikawin bae kajeun cenah kula mah henteu di naon ngaranna henteu di naon kula mah cenah karena Allah bae yang babarengan di akhirat mah bobo budak waliullah tah berarti waliatullah da ieu do hese teh jelema nu ahli hakikat. Urang lamun nyaritakeun Gus Dur geus datangnya nama ka hakikat hese ditebakna ku urang aya aturannya nu berangkat ka ditu ka mana silaturahmi ke Jawa datang ka jalan belok ke mana cek supir ayo ikutin aja ke rumah Ki Uci cek supir teh ini kan mau ke Jawa enggak usah ke rumah Ki Uci aja lebaran pancena babejana mah ka Jawa kan ka dieu jana lebaran ngobrol bade ngadaran kacang di dieu tapi aya rahasia-rahasia anu teu ketebak ka urang. Tuh horeganan inti daripada silaturahmi ngabuahkeun obrolan syariat datang ka thariqah datang ka ngan teu katebak wih luhur lah luar biasa. Nah eta keur carita sabaraha kali jada kunjungan sabaraha kali membawa hikmah encan Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam cacak-cacak Gus Dur bae membawa hikmah anu luar biasa teu katebakeun nyaritakeun seputar kiai nyaritakeun seputar Indonesia nyaritakeun seputar teu katebak ku urang kabelah itu namanya nyaritakeun ilmu hakikat teu katebak sama sakali obrolan nu kadengena ku urang biasa padahal luar biasa. Nah kuari seperti Habib Lutfi nya itu teu kaharti ku urang geus moal kaharti jelema kos kitu tiba heulana ge Jalaluddin Rumi teu kaharti ku urang mun amprok jeung Tuan Syekh Abdul Qadir moal kaharti sebenarnya
ya urang ge mun babarengan jeung Syekh Maulana Hasanuddin moal kaharti ulah-ulah jeung Syekh Maulana Hasanuddin urang babarengan jeung Syekh Asnawi caringin we lamun amprok urang moal kaharti sarua bae atuh urang kapanggih jeung Haji Pendi teu kaharti atuh kolot-kolot si kos kitu gara-garana teu kaharti atuh mending dirante bae cek urang teh mah teu kaharti sarua moal kaharti sebab beda urang diuk babarengan tapi roh anu berbeda nu ieu mah babarenganna jeung dagangan nu ieu mah babarenganna jeung PNS jeung pemerintahan nu ieu mah babarenganna teh jeung kemewahan nu ieu mah babarenganna jeung Gusti Allah atuh mana bisa beda rohna di mana aya jelema anu kuari awakna makan di majelis tapi rohna keur aya di restoran kan aya atuh neuleuh deui jam lewat kiai tah eta rohna berarti kan aya di restoran kan bos gitu tah ye malah medek demo kiai tolong tuh main bae sih seueur balik bae sih awakna di majelis tapi rohna mah keur aya di dagangan awakna di majelis tapi rohna mah keur aya di imah awakna di majelis tah nu hese ge di mana urang aya roh urang jeung Allah innallaha ma'ana Allah selalu bareng jeung urang tur urang geus diatur di qada Allah ketika aya gempa jelema ahli Allah mah masyaallah wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala saya di qada Allah jelema nu katimpah nu nanaon geus aya di qadana ulah hese-hese tah urang lamun kos kitu tah itiis bakal ka hate kitiis ketika urang kawin tah nyandung ka nyawan kuno kolot neng geus aya di qadana neng paling gejaknya kodo lag tak kodo ulah kitu deh neng ngaji unggal minggu dekir hadi pakena iya kodo ya pabelit ya dah dicaritakeun kodo memang kumaha gitu geus moal aya kaluar ti kodo neng geus kumaha geus balik ieu kodo ieu nya ulah kitu neng anak sanu ngurusan geus urang atur kodok bari mah cek nya kula balik ka imah ieu geus ati kodok Allahna uapan tah anak tah ulah kitu neng ulah kitu ieu geus kodok ya tungtung lah urang perebut kodok wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab nah henteu beragama anu hati jelema-jelema nu dibere kitab yana Yahudi jeung Nasrani masyaallah karim ieu nu hese urang deuk mencapai hakikat teh kan kudu perang lamun ieu jaritakeun qatilul ladzina la yu'minuna perang di medan laga jeung kafir jeung Yahudi jeung Nasrani dua mun teu urang nu eleh nyana nu eleh selesai babari teh mah aya masana masa peperangan sanajan relay sabaraha puluh tahun tapi masa urang mah pasti bae aya waktuna Palestina geus sabaraha puluh tahun perang tetapi kapan waktu perang mah si eta mah sakitu bae nah kuari qatilul ladzina la yu'minuna bil yaumil akhir perangan kafir Yahudi jeung Yahudi aya waktuna nu hese ge ieu merangan kahayang merangan nafsu yang mencapai tahap hakikat di samping kudu boga guru syariatna heula nu rapih menuju ke Allah hayang usul melalui thariqah guruna ge teu sambarangan guru thariqah anu ayeuna mah tah masyaallah karim ieu mah keur carita masa si guru thariqah masih keneh kudu make mahar sagala sia geus beat ku nya sapi hijinya kok thariqah sek urusanna jeung sapi mun eueuh sapi kumaha cenah ya kebo dua mun eueuh kebo emas mun emas lah duit bae tuh hese-hese yang naon tuh mama mursid hayang beli mobil urusanna ieu mursid teh deuk beli mobil tah jauh kudu nu bener lain urusan kaya jeung miskin tapi lurus ke Allah teangan anu bisa memantau karena kelakuan murid
salah jeung teu salahna, mundur jeung majuna, eta garana guru mursyid. Untuk mencapai hakikat lalaunan dan hayu, berarti kan aya titik-titik nu keur diperjuangkeun. Tahap awal ieu nu kudu diperjuangkeun teh. Nah, lamun urang jaritakeun berjuang perang ngalawan nafsu, urang makan kuari hese ieu nafsu mana nu ku urang geus diperangan, nya teh nyaho lebah. Berarti kan kudu aya anu nganyahokeun nafsu nu ieu, nafsul lawamah. Nafsul lawamah teh aya sabaraha? Nafsul lawamah teh aya 9. Perjuangkeun hiji-hiji. Al-laum, al-hawa, al-makruh, al-ujub, al-ghibah, itu al-kidbu. Nah, perangan eta sok sia hiji heula, hiji ulah cuad Jawa delanan perangan eta. Salila sia nyuad-nyawat berarti sia moal usul ilallah, sebab pada hakikat nama kabeh dia nang Allah. Ketika sia nyawad ka hiji perkara pan eta teh bertentangan jeung hakikat, sia dek menuju hakikat ulah nyawad. Sok urang mah pan cuad-cuad bae ka jelema teh sebenarnya eta geulis-geulis teh mun dibere jangkung mah aduh misalnya geus moal jadi wali teh jelema kos kitu. Moal masih nyawadkeun we cak Allah ge anu aing nangin aing kunaon dicawad ku sia goblok da budak. Nah, urang sebenarnya mah geulis da budak da. Ya Allah ya Rabbi, ngan hanjakal rada gendut teuing da budak. Waduh lamun dibere semampai geus teh mah. Aduh geus. Pokona mah bintang kejora bae mah aduh. Ya Allah, ngan hanjakal da budak rada gendut teuing. Tah eta ngaranna nyawad tah kos kitu tah. Moal jadi wali tah, datang ka irage ka jeung teh ngabudak ge zikir moal. Sebab cawadan ka jelema. Komo lamun geus jadi watak mah cawadan, bae naon bae dicawad bae aya jelema teh. Boga watak teh nyawad bae. Geus tah mah moal boro-boro jadi wali tah mah. Boro-boro jadi wali, jadi tatangga nu bener ge moal tah mah geus kitu mah. Jadi boga titik-titik nu deuk diperjuangkeun, aya guruna. Ieu bae heula tah, perjuangkeun ku sia tah. Eta. Ayo, ke kanyawan kan perkembangan anak. Oh. Engke kanyahoan naik ieu nafsu ieu naik nafsu tah aya anu mantau kadeuleu leumpangna geus lain diukna geus lain sagalana geus lain berarti aya tahapan-tahapanna torekat teh lain zikirna zikir mah gampang deuk dikencengkeun deuk dilalaunkeun babari ieu mah dipasalahkeun zikir bae ge cak ieu la ilaha illallah cak ieu la ilaha illallah TK tambah kos gitu nggak masalahkeun maca tambah kos gitu mah jauh keneh ka Gusti Allah ulah dimasalahkeun mending tanyakeun aslina zikir kumaha sih jaya aturanana apa dina thariqah teh ulah dipertahankeun la ilaha illallah alamun la ilaha illallah salah tah cak alfiyah lain jurusan alfiyah ieu mah ka ieu mah jurusan maca mah alfiyah ieu mah lain jurusan alfiyah ka kakak mah kumaha sih nu mantak aya jelema gagah jasa ngajina neuk asup torekat ngadalil di hareupeun guru oh mending ka ditu bae neangan guru nu saja lain urusan dalil ieu mah urusan deuk nundukkeun ruh lain urusan dalil mah teu di alfiahan di soropan di mantekan tambah kos kitu mah pangud kos kitu ieu mah deuk nundukkeun ruh geus teu kudu dibaca ayatna, geus teu kudu dibaca hadisna, jarago maca hadis jeung ayatna. Urang ngarekeun ki pudoli di luhur tilu panggung atuh. Saudara. Tungtung nama amplop kene. Nah. Ieu permasalahan roh, lain masalah la ilaha illallah. TK taman kos kitu. Ngaji deui lain masalah maca engke di ayatan lain masalah ayat mantak kula dioper-oper aya hiji kiai datang ke Habib Lutfi sono aja ke Ki Uci ke Habib Lutfi datang ka kula sapetingna balik kayak datang deui ka dieu kunaon ajeng macakeun kiai kumaha cenah ayat ieu pertalian jeung thariqah kunaon oh paingan ku Habib Lutfi dioper ka aing orang iya jelema ngadalil balik sia ka ditu balik deui ka Habib Lutfi ka ditu balik deui ka Habib Lutfi ti Habib Lutfi titah ka dede caknya aing kos bola bae atuh sia ngadalil mah tak wari dengekeun ngaji tah di ayatna di hadisna budak dipanjangkeun panjang eta karak dalil ai deuk ka torekat mah ulah ngadalil
sami'na wa ata'na nyangakeun sadaya-daya abdi mah bener sia sumuhun tuh sapuan tuh dari waduh kiai sekarang tidak nyapan geus waduh tampiling sakuaing atuh lain kitu tarekat zikir mah ambalaya babari la ilaha illallah la ilaha illallah pan kenceng amat sih kiai cauna loba patalira jeung cau asal ngariung dinu susah bae la ilaha illallah 11 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kiai saya tik amat lah susah ieu sakeuna tarekat si koski itu heran aing mah masyaallah karim nu hese ge ngalunakeun ruh supaya lunak berhakikat kana qada Allah teh ilmu Allah qadar Allah teh ilmu Allah nu qada mah baheula di azali qadar nu ayeuna wukuha dan lagi ta'allaq bihi ilmu berarti kan urang teu kaluar tina ilmu Allah karasa apa henteu urang ngojai dina ilmu Allah kakurung ku qada jeung qadar Allah hakikat mah urang teh dina ilmu Allah lamun eta ilmu Allah geus nyulusup ka jero kalbu urang moal berdaya ya Allah ya Rabb deuk ka mana atuh abdi jaka nyahoan bae ku Gusti kicep abdi teh kanyahoan ku Gusti denge abdi kanyahoan ku Gusti abdi teh keur ngojai di enean mu Gusti isin Gusti paingan Kangjeng resepeun pisan lamun Kangjeng puasa poe Senin sebab kelahiran mun poe Kemis lantaran pas amal ditempa ku Gusti Allah kulana keur puasa cek Kangjeng resep Allah neulekeun kula keur sujud tahajud Allah neulekeun kula keur duha resep Allah neulekeun kula keur berjuang perang berarti kan ngojai dina ilmu Allah nah lamun jelema geus ngojai dina ilmu Allah moal daek kikiran Medan aja bener di mana ya di jalan buku di main goblok eta kolot eta tolol ya di jalan mal kabel deui datang ka dinya datang iya ya Allah jelema di ilmu Allah ngojai isi nanaonan teh pas kitu teh ya Allah ya Rabb isi urang deuk berangkat bage keke dideleukeun ku Gusti Allah innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum oh hate teh dideleu deuk ka mana ieu cenderungna dunia berkat dunia dan lain sebagainya isin amat ka Gusti Allah engke lamun jaga di akhirat ditanya maneh waktu kunjungan ka anu teh pan tujuanna teh hayang dunia ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb tah iyalah qada jeung qadar Allah tak nyorot ka urang teh horenganan di jero ilmu Allah mantak aya bae bahasa hakikat kullu ma tara wa kullu ma tasma'u eta teh fi ilmi naon nu kadeuleu naon nu kadenge aya di ilmu Allah paksa nu kadeuleu ku urang teh aya dina ilmu Allah urangna geuneuleuna dina ilmu Allah nu kadenge ku urang suara aya dina ilmu Allah sedenge urang naga dina ilmu Allah atuh urang teh keur ngojai di ilmu Allah bisa kos kitu teh kumaha eta perang ngalawan nafsu nu mana nafsu anu geus diatur ku ahli thariqah titik-titik nu kudu diperanganana ente lulus wusul ilallah nyebrang datanglah ke hakikat indah behorenganan salat teh ngeunaheun jasa Allah wa terasa diri nu salat teh digerakkeun ku Allah jak qada Allah dage detik eta menit eta jam eta geus aya tulisanana di qada Allah bakal salat tahajud ieu teh hanya pelaksanaan qada Allah di jero ilmu Allah Allahu akbar ngeunah tah salat 2 rakaat nu eta dibandingkeun jeung 10.000 salat nu ieu 10.000 geus lain 1.000 deui 10.000 rakaat kana datang ka tarangna ge beak make sujud cak ka mana tarang ieu bandingkeun jeung nu 2 rakaat masih kena hebatan nu 2 rakaat zikir anu berhakikat atawa ma'rifat la ilaha illallah kagambar maha kawasana Allah istighna jeung iftiqarna teh kagambar wujud kidam bako nu wajib di Allah nu mustahil di Allah kagambar
sifat nafsiyah salabiyah ma'ani jeung ma'nawiyah kagambar intina horenganan Gusti Allah luar biasa hiji la ilaha illallah bandingkeun jeung jelema nu teu marifat jutaan la ilaha illallah timbang di akhirat bakal beratan hiji la ilaha illallah. Masya Allah karim. Nah ieu perang merangan musuh Allah Yahudi jeung Nasrani aya waktuna jeung aya medanna tetapi merangan nafsu supaya orang ma'rifatullah ieu lah nu hese sakitu bae ke di mana-mana geus eueuh rezeki urang saep ajal urang datang. Jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakeun ajal. Sare ti peuting, udang ti beurang, gawe ieu teh hanya muru kana ajal. Urang teh keur nyampurnakeun ajal tinggal sabaraha deui. Nu jelas nu geus umurna bangsa 60 70 moal kebal deui tamah. Dijamin moal bae geus. Nu mentak teu layak aki-aki kudu ngabonceng si embak. Bloon tamah aki-aki. Teh nyaho ka kuburan tamah si aki-aki. Nurug cupu tamah budak. Teu pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae. Teu pantes. Geus deukeut jasa ka ajal. Nyana gesok ngomong babaturan mah geus paraeh kabeh tinggal kula doang. Nyana geus ngomong kos kitu tah. Kos kitu nama sadar. Tapi nyana teu sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh bae boon tah aki-aki. Tuh masih aki-aki make HP mah boga opat keneh. Tolong tah aki-aki ya Allah. Make SMS-an keneh. Aduh, aing garetek gadegen lagi. Aya aki-aki SMS getek ya. Masya Allah karim nungguan ajal liyuqdo ajalum musamma. Paeh ketika datang ajal. Paeh. Khurujur ruh anil badan. Ruhul hayat keluar ti awak. Paeh. Apa geus an datang kadinya? Hehe. Summa ilaihi marji'ukum jaga beres kiamat bakal dihijikeun ka Gusti Allah. Geus hiji di mahsyar teh dek dinaonkeun summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia. Ih, sarari biasa. Sing hade biasa sing hade jasa. Duh cenah kiai asana kula mah keur ngora loba jasa dosa asana moal dihampura. Hehehe blonta nu kos kitu tah blonta. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu, Buddha, Hindu. Pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur. Sangkirang loba dosa apan pangeran maha Ghafur. Ghafur teh hartina wazan paulun cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura sangat ngahampura. Sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran. Tenang. Tenang. Aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok bandar koprok di hampura. Aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae di blon beurang. Tobat asal tobat ka Gusti. Nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat eta tah. Ulah ngalamun bae di imah duh dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing mah mal dihampura deuk maling di bae. Eta blon tah jelema. Inna rahmati wasi'at kullasyai. Inna rahmati sawaqat. Rahmat kaula ngaleuweuhan tina seluruh perkara. Rahmat kaula geus teu heula urang mah boga pangeran teh Maha Ghafur. Asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.
ketika orang mabok baheula pernah zina baheula naudzubillah min zalik bogo judi mah di mana aya topeng lenong di dinya urang main koprok di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana nah kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat asana aing diputer-puterkeun ku baheula. Nah tobat ka Gusti Allah ketika orang tobat astagfirullahalazim Gusti ampura dosa abdi baheula hiji abdi sok main koprok main dadu main rolet aduh ampura deres mun menang melehan bae Gusti taya tobat cak Gusti Allah Ari Pak Abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban bahwa nyana boga pangeran nu ngaran Allah nyana keur menta hampura ka Allah aing teh ya cak Gusti Allah berarti nyahoun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh ya maha gopor geus hei hamba kaula ngahampura ka anjeun geus dosa anjeun koprok dadu rolet judi deung sajabana dihampura ku aing beres sorga. Ya Allah aya lenong main deui aduh cek Gusti kamari geus tobat gaing main deui bae blon teh budak menang minggu malam minggu judi malam Senin tobat deui ka Allah astagfirullah Gusti nyahoeun nyana boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari siap keur menta hampura ka dihampura kuari geus salamet malam Kemis judi deui aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui tetep aing memang tugas nulisan bae nulisan bae nya mah tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah beda jeung ka urang boga salah kaki jahit menta hampura dihampura ku ulah deui nya 2 kali nyieun sia kabari nyieun salah kuari salah deui bae hampura deui ku hampura geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia awas ya geus maja sia ieu kadituna tinggal ka mana eta tas maja aduh barang nyieun salah deui ka 3 kali gas indet sia angkat kaki sia di imah aing boro-boro ka batur ka anake indit sia di imah aing tak ada ampun bagimu wah haram gas aya teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia gurat batu datang ka detik ya indet sia hampura urang mah kos kitu urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain urang geus bobolokot ku mabok ku zina baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah oh sabelah panai dua mah gede sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajahoan isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna teu bisa dipake ya Allah tobat ka Gusti tobat dihampura. Jadi urang boga pangeranana Ghafurur alhamdulillahirabbil asal tobatna beneran taubatan nasuha tubu ilallahi taubatan nasuha maka syarat hiji nadam kaduhu nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna nomor katilu azam alla yauda ngazam moal balik deui salamet dak lamun teh kitu disebut tobat sambal suha mal deui ayo lada jasa ayo isukan aya jengkol ngora sikat deui tobat sambal ngaranna kos awewe ngalahirkeun ngomong deui anu ngomong deui biasa menang 40 pe huhahe melendung deui
tobat sambal lu kos gitu kan. Aduh, Masya Allah, dihitung-hitung deh, nggak 14 anak. Kotok ngileung-leung. Oh, masalah sih. Katerusanana ieu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamual aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya menang eueuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara lain dieueuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngaeueuhkeun perkara nu geus aya nah Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngaeueuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi anu ngahirupkeun Gusti Allah numehkeun Gusti Allah nyehatkeun Gusti Allah ngageringkeun Gusti Allah nyugihkeun Gusti Allah nyusakeun Gusti Allah makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad apa aya nu lain nang Gusti Allah eueuh cenah dokter nu nyehatkeun dokter lagi modal ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan leg-legan ku sia obat ca modar-modar keneh bae nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ka dokter namun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat sing hade nu nyugikeun cenah bos urang bos lage kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah embungeun jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke pasar kemis tanah teangan saukur 75 rupiah murah jasa jelema ngajar ruang meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simking makena mobil mau sepeda nu gede teh bae nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sepeda moal nawa sepeda aing mah geus eta wah kabelah dieuna wah mari motor belah dieuna makin naik harga tanah meuli mobil oi belah dieuna pisan di tahun 80 ka dieu wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 ku ari teu boga sapeda aja moal dibejakeun jelema ge aya ku ari di dieu tadi ge sasalaman jeung pura iya aya ya Allah lalakon harta si hade daekeun yang hayangeun nya teh eta teh kada teu wah susah sia kamari sogih sia turunan Muhdi Bupati Muhdi luar biasa raja di Kabupaten Tangerang moal aya 2 Bupati Muhdi wawasan kahareup luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di belah dinya teh aya terminal sisi jembatan di dinya aya terminal eta hasil Pamuhdi kula keur sakola SD begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur cak gubernur teh ya Pamuhdi pikirannya terlalu pendek ini paling 10 tahun
Kita berwawasan harus 50 tahun ke depan, 10 tahun penuh ini di sini. Jangan di sini cekelei buat terminalnya. Walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik. Nah iyalah gubernur Jakarta sakara Ali Sadikin. Oh, ulah naik yang sama. Ali Sadikin. Wawasanna luas, oh bener. Tapi di alam sebab non nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis. Nah di daerah Gondrong Cipondo asup kadinya, di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya. Soal strategi diakui, tapi soal ke depan paling 10 tahun. Baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pamuhdi. Sugih Pamuhdi teh eureun jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku hari. Masya Allah keluarga. Terus kebelah dia namun kukula dicaritakan ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula. Kok bisa nyaho? Babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75. Ngahiji di dia waktu ayah anu nipu di Pasar Kemis ngerekrut jamaah haji Tony ngarana. Tuh bener nyana katipu berarti tah loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala teu lah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Patoni per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna. Ka abah kula jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa. Kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nunyana kabeh. Di sampingnya jadi ketua DPR mau dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah. Aya incuna ku anu ngaji ka dieu. Seuri bae nya bener nya salaman tadi ge salaman aya incu si eta naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot. Keur carita harta sugih jasa pat susah jasa kuari. Jih nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi. Soeharto 32 tahun ngajabat. Oh, luar biasa. Hartaku jadi korup. Wah, luar biasa. Nu ngadaharna lainnya na rugi amat. Menang hese beleke hasil korupsinya na di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil. Nu ngadahar nu ngalebok lainnya na rugi henteu. Otak pikir tah. Nyana nu di sidang anak lo ngeuna anak mah bakal di sidang deui bae sarua bae namun perjalananna teu beres rugi amat. Jang pemikiran urang jijah heuh nya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fauqa ibadi. Lenser Soeharto jambungeun naik ser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah. Cek Gusti Allah sia ada galawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing. Di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang. Di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadoa ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika. Wah luar biasa parem kerugianna 590 triliun dolar. Ji ulah dikira macem-macem kuari teu loba omong Muhammadan teu loba omong gua teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah. Aing mah dicaci maki ge ku sia ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah moal robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain orang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti janggakeun ka Gusti teu puguh teu kaaruh badai di Amerika endeu kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad.
di batak sing hade ieu di Indonesia ge ieu ku ari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim dele tungtungna nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur coba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fauqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu leumpangna ingkleug-ingkleugan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fauqa ibadi wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gadoa ajang bangsa jeung umatnya ngakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin mun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge oh pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur, tunjukkeun bupati, tunjukkeun camat, tunjukkeun Gusti lurah nu mantak aya bae ta lurah teh anu kamari bang kawarah poe ieu jadi bener loba eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik penting nang Gusti Allah beurang nang Gusti Allah hujan nang Gusti Allah panas nang Gusti Allah urang hirup nang Gusti Allah isu pageto paeh nang Gusti Allah aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung Gerang Karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bopeng wal qahiru fauqa ibadi dibere geulis lain pake sujud ka Gusti Allah endahan pake di layar kaca di layar perak layar emas boon ta budak deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngadadak wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah kitu kene nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeukeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah ieu lawan ta wa huwal qahiru fauqa ibadi asupkeun ka jero hate urang pelakeun tanamkeun Gusti atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti waya dicokot bae engke bahkan rabun-rabun ceuli nu pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya toma ditorekeun ku Gusti eueuh nanaonan contoh tatangga abdi geus teu neuleug geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu page toma abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya irung bisa pakai hirup udara nage nu Gusti anu ku urang dihisep kajero keluar oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika ku urang dihirup aya di dinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika ku urang dihirup kadinya aya teh panyakiteun jadi darah tinggi hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya orang menang Gusti wa huwal qahiru fauqa ibadi sing hade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker iya tuh geus ku kitu bae tuh ti Gusti Allah sakadar suruat sareat mah
Jehe horeganan lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat aing mah deuk diuk bae dahar teh dahar ge kumaha Gusti geus datang encan sia kadinya geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang kadinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa payah kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahar meng inum ji aing jadi kos kieu ya geus jadi kunang-kunang poa payah geus kurang keyakinan sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teu kudu hese sa Imam Syai'atullah mah dina hikam nya nama nyonton make cak-cak urusan rizki teh kumaha cak-cak cicing bae iber henteu ka mamana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuh naonan tareungit datang ka nyana coba yuk jeun panyakit eta reungit nyanana cicing bae cak kudaon tuh reungit ka dinya caplok pan eta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga kayakinan model cak-cak menang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak manuk onam cek Syai'atullah manuk onam nyana aya hibran ti sayangna merendah keneh sanajan nyana teh berangkat khimason tagdu khimason taruh bitonan nyana indit ti sayangna keleh beteung sore datang ieu gendut beteungna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya tapi nyana indit ti imana berhiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha keneh nu leuwih hebat cak-cak nyana mah asal kaluar bae tah diparatok teh huluna cak kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon ya teu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ieu nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi gua rendut eta cak-cak pohara jasa lempang teu daun henteu dahareun nu daratangna atuh berarti urang mah ieu bloon eleh ku manuk eleh ku cak-cak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cak-cak eta cak-cak kadengena doang kurang padahal mah Allah ji kadengena ku urang cek lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak-cak sebab nyana teh muji lo urang lamun keur hees kieu aya cak-cak haju urang dibere kaberenehan Allah sial nyinggung aing sial sia Allah-Allahan aing kerek bloon sial bisa dipaehan ku urang cak-cak tak eta kitu teh eleh ku cak-cak urang waduh Syai'atullah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh Syai'atullah hese tah dibere contoh ku Syai'atullah teh datang henteu sia keyakinan sia kadinya datang ka manuk maka ikhtiar keneh ngan sakikituna datang ka cak-cak geus ikhtiar sama sekali urang datang ka mana kudu aya nu nungtun mimiti ngaji heula supaya aya ilmu geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ya naik dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat di dinya nikmat hirup bus datang ka dinya lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadih Gusti Allah maha nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba
diantara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadhah Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang. Likulli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuhu urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan-caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji dikenca nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun orang salat orang puasa orang zakat orang ngaji orang sedekah anu kanyahoan amal-amal urang mah kanyahoan kabeh ke ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di qalbu urang malaikat ge teu nyahoeun pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean zahir dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngejedog di dinya di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayyatan qala sahibul yamin li sahibis shimal di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat buka tuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet heulana ulah waka cek malaikat tu kenca pan nyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna masyaallah wah rajas ketika beramal bagus langsung catet tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasehatan isbir ulah ka jatuh ulah ka cak nu kenca padi geus beramal goreng nya keula lalahu ya tubuh boting tobat ke abeh ulah aya catetanana oh geus tunggu aya ki haji ngabonceng simba cak anu katuh ulah ka catet ulah ka sabar heula sabar oh tobat beres balik Ki Haji seserian mantap jasa terus sabar apa ya sampai ting nyana teh masih seserian kan we kakarak cak nu kencak mah ya catet atuh geus ku situ mah catet tapi lamun berangnya ngabonceng simba ngabonceng Lampung putih gede adat penting natas kisah Gusti aduh renganan eta lain mah rom Gusti haram nyana nyekelan kacangkeng abdi aju ku abdi direm susuna karasa katonggong aduh eta jahenya gede cenjekna susuna sotobat Gusti ka Gusti moal deui tuh teu dicatet kumaha teh cenah cak nu kenca teh geus tobat geus boleh catet lamun datang ka isuk deui nyana teh datang ka perlakuan nyana datang ka ngalakukeun can tobat ya catat Masya Allah kali mendak sing ade dua malaikat na ieulah wa yursilu alaikum hafadhah dua malaikat jadi akhirat buku urang aya dua hiji nu belah katuh nu hiji belah kanca dihijikeun dibuka satu persatu tet salembar demi lembar tenden di mizan timbangan nu kenca tenden di mizan engke mizan nu katuh nu ieu mizan nu kenca nu ieu beratan buku nu mana urang aya di tengah-tengah di dinya sedengkeun timbanganana segede dunia nu deuk ditembangna segede Haji Asep leutik jasa cek urang atuh tah teu kudu gede-gede naon eta deuk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah
buku ditimbang amal teh katuhu jeung kenca urang dihadapkeun ka dieu urang geus bareng-bareng ka mana ya aduh puyang urang makanya ditonton ku dua manusia kabeh Haji Asep maju timbang teh caki Haji aing kumaha ieu lalakon koteng masih kena oyak-oyakan tah jelema ge mah nuluku nu kicup-kicup ngenca aduh cek malaikat ji ngenca ieu aya amal naon emang kita coba amal naon itu numpang dahsat-dahsatna aduh iya ngaboncengan simba SMS-an teu katobatan eta bahaya sih ada dan lain-lain duh masyaallah inggis jasa wa yursilu alaikum hafadha hatta idza jaa ahadakumul maut di mana sehingga datang hatta goyah lalakon hirup urang tadi dititipan dua malaikat datang ka paeh salila hirup urang terus bae diapingku dua malaikat nu mantak minimal urang teh izin ka malaikat ketika urang asup ka WC malaikat teh cicing di lawang WC eta teh neuleukeun urang nya teh nu mantak dina ahli tasawuf masuk ka WC ge make samping lantaran bener di luar manusia teu ningali tapi ka malaikat mah neuleukeun cek malaikat aduh taki haji cek malaikat komo lamun awewe mah dideuleukeun ih aya naonan eta kan malaikat teh boga nya nama lain awewe lain lalaki jadi dia lebih gitu aya kacangan gitu. Nih urang isi nasup kadinya sih ada mentak diuk ulah kena komo datang make naon karangaran tilam nah hirup urang dititipan dua malaikat ieu malaikat raqib nu ieu ngaranna malaikat atid ta datang ka maut hatta idza jaa sehingga di mana datang ahadakum da kasalasiji aranjeun kabeh al mautu paeh tawaffathu rusuluna ngamautkeun ka eta ahad yakni ka urang rusulna utusan kaula nu agung cak Gusti Allah saha malaikat nu sejen deui ta mah al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah malaikat anu diwakilkeun ku Gusti Allah jang nyebutan roh-roh manusia bahasana rusuluna jamatina rasulun rusul nu madak al malaikatul muwakkalun malaikat tu diwakilakeun ku Gusti Allah tita nyabutan berarti loba malaikat eta anu nyabutan ngan pemimpin nama hiji malaikat Israil hiji nya nata ngan anak buah nawah geus teu kahitung layu sudah moal ka itu mantak dijamakeun rusuluna geus aya utusan-utusanana pemimpinna hiji malaikat Israil hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Israil teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu dihareupan ku manusia dunia teh segede piring segede eblek jadi manehanana neuleukeun sapoena 2 kali isuk-isuk jeung sore-sore dideleukeun ku malaikat Israil neuleuh ka lauhil mahfuz neuleuh deui ka eblekna atau ka dunya ka sore-sore neuleuh deui ka isuk-isuk neuleuh deui nu mantak dideuleuh lantaran cek mujahid ju'ilatil ardu limalakil maut misla tosti
Cekieu mujahid ti Kangjeng Nabi dijadikan bumi pikeun malakal maut ku gedena malakal maut lir teh beda jeung ngaharupan pinggan atau ngaharupan piringnya tanawalu minha hina izin manehna bisa nyomotan langsung lantaran sagedena piring atuh deka mana sia dicomot terus piring atuh sagede piring geus deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal maut gitu percis sakumaha ngahareupan piring bae ya Allah ya Rabbi dunia kulluha baina rukbatai malakil maut dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit kahandap 7 lapis bumi ieu teh baina rukbatai malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik ajumanehanana ieu nele sapoe sapeting teh 2 kali nelekeun anu ragragti mustawan sidratil muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu didinya daunna teh aya ngaranan manusa hiji-hijina didelekeun ku malakal maut asal geus geus kuil saya nya Jepri geus kikituan tabeh kitu heula 40 poe eta geus mayit berarti tinggal ragagna doang tangkal sidratil muntaha nu teu kadeuleu tungtungna ku Kangjeng Nabi saat eta ku gede-gedena tangkal sidratil muntaha ku malakal maut teh didelekeun eta asal geus daunna nah didele ka jelemana sia 40 poe geus mayit tah sebab geus kitu tinggal ragag asal ragag ngek tak jadi kuil-kuilan heula mentek Abdul Qadir waktu keur muriang teh waktu keur muriang geus daratang kabeh careurik cek Tuhan Abdul Qadir leuleuh ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah ngarannya anak masih manteng keneh encan kitu encan naon katukeun kitu ngaranna naon tah ngaplek encan ngaplek jadi masih ajeg kene cek Tuhan Abdul Qadir ulah ceurik kabeh wahai para pamajikan wahai para anak dulur kabeh lantaran abah nu ieu moal kapae gering nu ieu mah sebab tuh deuleu masih kene can ngaplek ka hiji nomor kedua anak abah nu ngaran Abdul Razak masih kene aya di tonggong abah dibere tah Pak Haji ge engke datang ka ieu mah kitu bae lamun muriang moal kapae abah mah kadeuleu di Sidratil Muntaha tuh teger keneh prak isukna modal nya nyahoan antak Ki Haji iya nurek cerita paeh mah masyaallah tah mantap 40 poe ngaplek geus mait ngaranna urang ngobrol jateu muriang deui segala rupa masyaallah geus geumor jeung mait eta teh sok aya bae teh bahasa-bahasa anu aneh bahasa-bahasa anu mengarahkeun kana yen manehanana deuk maut sering bae geus kajian kumaha ge kadang-kadang silaturahmi kaunggal dulur kaunggal babaturan anu kitu aya anu kieu babagi bae tah geus harta tah abah mah geus moal eta geus dibere sadar ku Gusti Allah asal geus 40 poe ragag tak langsung Israil asupkeun ka kantong set eta kantong eta teh mun kurang ditarik hirup deui kantong ruh ya Allah ya Rabbi endek lumpat ka mana tuh urang boro-boro ku Gusti Allah fauqa ibadih al-qahir fauqa nang ngadenge malaikat na bae kos kitu mentak ulah sok bloon deui urang hirup ya Allah ya Rabb tah eta malakal maut Israel jeung para penggawa para hadam-hadamna nyabut nyawa ketika geus datang ka ajalna wa hum la yufarritun moal lalawara moal sembrono sehingga kasalahan moal aya nu paeh kasalahan moal aya cak ieu nu ieu muriang nu ieu cager bugeun lantaran di ditu dan nu ieu tak cak urang salah ta malakal maut tah bigireun ieu mah nu geus gering 3 tahun urang mah bisa kos kitu tah
henteu malakal maut ieu teh gering mah can gaplek mah di ditu tenang mah ngaplek kakara ieu sehat tinggal sehat geus gaplek cak malakal maut deuk ka mana sih deuk ka mana sih hidih jeung kabar sagala geus ngaplek bloon sia eta urang geus ngaplek itu mantak sing hade masyaallah nu kasalahan nu sembrono wa hum la yufarritun yana yuqsiruna fiha bima yumarun moal aya lalawora naon nu diparentah ku Gusti Allah can waktuna hajar bae moal aya malaikat moal aya bahaya tuh emangna polisi di urang hakim di urang jaksa di urang can waktuna ge hei ieu mah geus waktuna ge lantaran nyogok eta teu kitu nya nama la yusuna ma amarallah geus kitu kumaha tah pae sumaruddu ilallah dibalikeun ka Gusti Allah Allah teh maulahum pengurus Gusti pemilik anu lurus anu bener pengurus anu sabener-benerna dek dinaon ka lieu liujazihi dek dibalas ku ari mah urang diurus teh alah pengurusan majazi tah mah ke urang bebalik ke pengurus anu sabener-benerna Gusti Allah sakumaha nu baheula urang waktu di alam arwah balik deui urang ka ditu deui ka Gusti Allah tinggal kumaha babawaanana jadi di awak urang teh aya dua nomor kahiji jasad nomor kadua ruh dua ta eta teh ngasukeun roh kana jasad diserahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya wa huwal qahiru fauqa ibadi ai jasad makasih kandel supliun bangsa handap zulmaniun bangsa poek bangsa zolim awak urang apa nun bangsa bacin bau awak urang airuh mah latifun nazifun kohirun lelembutan lembut bangsa bangsa uluyun bangsa luhur ruh mah nazifun tohirun rahmaniyun rabbaniyun irah urang jadi bertolak belakang antara jasad jeung roh sangat berbeda sebab non sebab di antara roh dibere nafsu jeung syahwat dimentak di ilmu thariqah engke bakalna digambar awak urang teh lain sazikir-zikirna digambar aya lelembutan posisi-posisina di mana roh nu mana posisina dek naon dek dibersihkeun ruh teh sebab urang mimiti ibadah teh make ibadah zahir fikih ngaranna kemudian urang make ibadah teh qalbu kadituna make roh nah ieu ruhani urang ke manu ibadah teh nu teu kanyahoan ku malaikat hafazoh mah hancam hanya nulisan-nulisan anu kadeuleu ku matanya anu kasaksian ku nyana ibadah pagawean zahir ketika geus pagawean qalbu jeung roh malaikat hafazoh ge geus teu nyahoeun hanya Gusti Allah nu mantap ketika ditimbang berat kakatuhum padahal amalna teu sabaraha malaikat ge protes Gusti jabukurna ieu sakikieuna kok bagus amat hanya aing nu nyaho cek Gusti Allah lantaran nyana nu zikir ka aing tiap nangtung tiap diuk tiap rek sare ngedeng dan lain sebagainya sia mah teu nyaho cek Gusti Allah ruhnya na ancul-anculan ka aing nu mantap ibadah lamun geus make ruh bakal nikmat ibadah teh geus teu make awak deui awak basa birata mah lalagaan doang ngahareupan dahareun jang awak ngahareupan inuman jang awak ngahareupan si embak jang nu handap segitu bae tah hirup mah gitu bae tapi ketika ngahareupan bacaan Al-Qur'anul Karim qalbu ruh ketika maca sholawat qalbu ruh ketika istighfar qalbu ruh ketika urang ngaji kos kieu ruh roh urang ya teh keur mikir roh urang teh set roh urang narima karena keaslian bener cak roh teh kos kitu sadar hate urang dipadu jeung roh sebab di jerona aya sir nah
tidinya teh bener cak roh teh kos gitu sadar benar gas sadar kesalahan di jero majelis ya luar biasa tobat bener tobatan cak roh teh atuh ulah cilaka kabehan urang ke di akhirat nya geus tobatan mah urang ibadah bae geus ka Gusti Allah ketika urang teh ngahiji takol bujeng roh teh kitu kaayaanana. Nah di dunia mah jasa kedeung geus urang mah ibadah bae geus ka Gusti Allah bener jasa eta urayan Al-Qur'an teh geus bener jasa cakroh teh kos kitu keluar beti majelis taklim mio di start tang aya bae jahe haji ka mana ka Cikupa ceuk nanti kurang endeu emang neng jeung sa tadi naik angkot ye Mbah Haji jeung sa sorangan kula milu bae oke deh eta roh mata dendam roh tolol goblok ciaka sia cak roh cak nafsu ya cak nafsu terus bangunna putih ya ieu mah cak nafsu tah hawa nafsu cak roh ulah cilaka ieu cilaka roh mah pancet gen nazifun latifun nazifun tahirun rabbaniun roh pedang langsung ti Gusti Allah pangeulana diciptakeun teh roh memeh urang aya bi alpaisana 2000 tahun sebelumnya dunia roh geus diciptakeun ku Gusti Allah kuari tinggal diasup-asupkeun bae tata cakro teh aduh cilaka ieu asana balik ka Gusti Allah cilaka ieu balik ka Gusti Allah aduh cilaka jasa yeuh tetep bae cakawan sudah ya roh ieu putih tanya dilalaunan-keun kurang emang Mbah di mana cicinya di situ di Cikupa deket Citra ya emang sebelahnya Pabuaran situ. Udah lama Mbak deh, lama udah pindah-pindah dulu pabrik ono baru sekarang pabrik itu ya. Lampungnya di mana Mbak? Saya Lampungnya di Krui. Jauh iya jauh, makanya segen pulang. Sekira itu udah pernah kawin udah, suami saya nggak bener ninggalin saya. Jadi sekarang janda saya. Pak Haji punya istri nggak? Punya sih. Atau punya juga nggak apa-apa. Emang di agama makan boleh laki-laki makan dua. Masya Allah mantap jasa aduh guys luar biasa muringkak bulu ujian mana aduh ya Allah ada nomor HP-nya nggak? Kata terus adlon cakrote aduh haji cak nafsu terus asana hesen yang anu putih kos kieu hese eta mah adapun ka ditu nama atuh aing terus rumah tangga main teu atuh tah tuh babari teh mah tah ngaranna milik geus dihareupeun teh mah masyaallah eta kos kitu tah keur di jero majelis iya waduh geus tobat aing geus tobat keluar ti lawang majelis deui tatobat masyaallah nah awak kurang teh dua roh hiji jasad hiji nu mantak ke di akhirat roh teh ieu teh nyarekan awak goblok cak awak teh aing mah pan bagus diciptakeun tungtung nama ka neraka jeung aing-aingna roh kan bawa ka neraka sial jasa cak roh teh ye atuh cak awak teh sia teh kunaon daek bae lain hayu ka aing teh ye pan aing mah bangsa robani sia mah bangsana bangsa jismani sia mah pan sakifun berat supliun bangsa nabzulmaniun ta ieu teh pan ku aing jijieun alat sia teh aing teh teu bisa daya sebab aing melatih bisana aing kanyahoan aya di awak sia pan sia ngaji ka Cilongo pan harita ku aing tah eta nu bener mah ulah ngridit urang tah eta nu akur mah pan atuh sia keluar di majelis aju ngridit deui atuh sia teh ngabejaan ribut cenah di hareupeun neraka ribut cak malaikat ulah ribut sia saruana